Pemajikan urang mah can bisaeun bagja tamun saha lalaki namun boga pemajikan bisa kikituan tah. Betah rumah tangga teh goblok. Anjay. Umpan rempon kitu anjay edan bagong. Rek mana maneh? Aing rek kaharep ti euy. Rek naon? Rek ngahilikeun sapatu. Naha dihilikeun? Manya ti kanan dua nana. Kanan dua nana kumaha ari maneh? Tuh tinggalikeun kanan dua nana. Nya kembay atuh alus ari maneh kanan dua nana mah. Halus kumaha maneh ti? Manya aing lempang kudu kanan dua nana kitu ti lempang ti. Kitu. Le, maneh mah peuting teu baleg. Teu baleg kumaha ti aing maneh? Pan aing pernah ngomong, Le. Ngomong naon ti? Maneh mah cukup dihandap, Le, peureum beunta kekejetan siga nu sakalor anjing. Aing teh mah beres ya mah. Kana kieu wae anjing. Wae. Nyai, kumaha sate dijodohkeun teh cocok henteu? Ah, tetulus mah. Naha? Ah, naon mak lalakina ge nya kolot, buci truk, ya babotak. Haroream teuing mah. Naon sih nyinaran aing? Anjay. Buci truk botak tuh. Naon ieu mah lain. Aduh, ari nu beunghar diuk meuni sase kieu paduduaan. Aya naon deui atuh ari jelema beunghar mah? Bener aneh ku kahirupan emak sagala kabeuli. Aing teh atuh nyebah. Sombong da aing mah nyaho. Nyaho naon ari sia? Mama beunghar teh kuku tuyulnya. Tuyul ti mana? Ari maneh? Aing mah sangeuk kudu nyusuan oge. Ari eta gigireun emak. Salaki aing dia mah goblok dianggap tuyul ku sia. Dasar bodoh budak teh. Tuyul. Hei, eta kalakuan sia teh eling-elingnya. Teh ningali kumas ya goblok. Eta hulu di topian ku cangcut ari sia teh era ku batur. Sebenarnya mah ieu teh ide si Erni mah. Ide nanahaun sia model kitu. Heueuh cenah mah mun buk hayang galing cangcutan cenah mah. Emang bisa kitu? Heuh sok ieu mah. Bawa ke cangcutan galing mah. Oh bener le oi. Nu aing anjing ieu mah nu aing ari sia kunaon nu aing. Halo, naon teh naon? Ih mah cangcut aing. Mas. Ai sia Kok rambut cangcut mana teh? nu aing. Oh, mak. Ieu mah bener cangcut teh Erni mana teh? Nah sia buat apa? Daing pernah ngamuan. Hareuma. Ti, ari penting aliran saking sadar ieu mah teh nya. Pikeun ka isuk-isuk le. Oh, beda isuk. Naon kitu? Heeh, ti. Penting teh urang teh hayang ti. Asup ke kamar maneh euy. Terus Cia teh nah harasan asa beda eta mah euy. Gorowong ti euy. nah, apa urang mah terbalik atuh ngalembur gawe sik malam. Aduh. Ai penting anu sare di kamar urang saha tuh? Indung aing eta mah goblok, botak. Sia teh biasaan indung aingnya. Geus kumaha teh tidak salah liang meureun aing ti. Goblok. Sia. Masukkeun bae ngasaan we atuh salaki anaknya. Sarwana pisan ini POT deui. Teu apal aing mah da atuh. Ada aktor aing. Le, Naon? ari maneh boga pamajikan ayeuna sabriji. Urang teh boga pamajikan teh ana teh genep mah. Eta pamajikan henteu ngabok beli loba-loba teuing le. Nya henteu atuh mah majikan aing mah soleh, bager mah. Nah atuh bener loba-loba teuing boga pamajikan teh kumaha ieu teh? Ari emak. Pan eta teh bapata emak baheula. Da perasaan mah aing mah henteu magahan kitu kudu loba pamajikan. Kieu cek mah teh. Ye. Lamun jaga boga pamajikan maneh teh kudu loba liang. Cek mah teh kitu. Da aing mah kieu mamagahan teh le lamun maneh eudeuh ka rumah tangga kudu loba liang arek ngabagjakeun pamajikan mah.
Pan eta geus mah urang liang loba. Lain liang anu kitu sia teh. Liang naon? Liang pagawean. Eueuh ieu umpat ka dieu, eueuh ieu umpat ka dieu. Tah eta pamajikan Bagja sugih ku harta. Lain loba liang kana liang itil sia mah. Liang itil we loba dasar sia mah. Belegu. Otakna ngeres sia mah. Bodoh. Bahagia hirup aing bahagia. Le, kenaon le? Mah biasa we kernis mah. Tah dengekeun suara naon le? Sora, bade ta mama? Heuh atuh geura salat ka masjid. Juk we emak ke deui urang mah. Ari maneh meuning lempang ayeuna ka masjid, meuning isukan digotong ku masyarakat ka masjid. Kita modal aing mah disalatkeun. Ya heuh ai mun salat ayeuna mah disalatkeun digusur ke masjid. Anu tadi sok mah teu payun.